inget ke ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cek dina ihya akur ta bahasana ilmu mah kalmai al ilmu kalmai cai ilmu kos cai kumaha ta kos cai di mana-mana hujan rek disesep ku tatangkalan kumaha tadi sesepna terus tangkal buah nyesep tangkal jambu nyesep karena cai hujan teh tangkal bernuk nyesep ketika disesep ku tatangkalan buahna buah darmayu jadi amis buahna buah harum manis jadi amis buahna pokok kiong leuwih amis disesep ke jeruk seungit disesep cayu eta teh kitu ku kalapa jadi amis bagus kuari disesep ku paria disesep ku pari hujan mah eta keneh jadi pahit kuari disesep deui ku nu leuwih pahit antawali jadi leuwih pahit hujanna eta keneh hujanna eta keneh caina eta keneh kumaha nu nyesepna maksudnya kumaha eta cak Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cak Imam Ghazali ketika ilmu turun tek disesep kudu handap asor tambah asor eta ilmuna eta keneh kumaha nu nyerapna masyaallah eta Tuan Syekh Abdul Qadir penelitianna datang ka dinya ahli pikir Imam Ghazali penelitianna datang ka dinya satu hujan kumaha nu nyerapna satu ilmu kumaha nu nyerapna ilmuna eta keneh hujanna eta keneh disesep kuno bubuahan amis tambah amis disesep kuno kekembangan seungit tambah seungit disesep kuno pahit tambah pahit disesep kuno mabok tambah ngamabokkeun masyaallah kaharti jasa ialah seorang waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir seorang waliullah Hujatul Islam Imam Ghazali nyaritakeun tentang ilmu persis kos hujan disesepna sakumaha tadi tah ieu ge ilmu turun bahasa eta didengikeun ku urang menu tadaru tambah ngeunah Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman Allah ngutus Kanjeng supaya ngalempeng maka aturan Al-Quranul Karim disebut aya nahyu aya amru ieu bagian larangan ieu bagian perintah Cakangjeng sing nurut coba wahai umat manusia ka Allah ja urang bakal balik ka Allah tapi tetep bae kafirin musyrikin munafikin mah tetep bae teu narurut kana ajakan Kangjeng bahkan beuki parah hingga merangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta ka Kangjeng nu dibere mukjizat ka para wali dibere karomah perang para wali sanga jeung raja-raja jeung penjahat-penjahat atuh komo kuari urang mah wali lain urang ulama ge ulama lah diulamakeun ku manusia wallahu alam ku Gusti Allah mah atuh kakarak dijebian jeung diciduhan ulah waka kumaha heulanan biasa bae sih haju di kalangan berbagai kalangan nu ekstrim atuh antepkeun jati baheula ge kitu ieu cih lamun urang carita Imam Bukhari ngalalakoneangan hadis ka unggal negara ka Irak ka Iran ka Mesir ka Yaman terus di mana nu kadenge aya sahabat diteangkeun ku Imam Bukhari terus dibawa ke tempat di sultil mana nu soheh mana anu dhaif geus beres kunyana kuari dikembangkeun sanggeusna jadi Bukhari teh kabitaeun nagarana di negara Bukhari teh lantaran hurungna harusna Imam Bukhari dititah Imam Bukhari teh balik ka dieu untuk memakmurkan bangsa negara ye melantaran maneh mah urang dieu ulah cicing di Irak aya ka dieu di Irak ditarik Imam Bukhari teh ka nagrina sorangan ka nagarana sorangan ngembangkeun agama di dinya kumaha tah bentrokna jeung kiai nagara Imam Bukhari teh jeung ulama anu milu ka pamarentah saat eta mah deukeut keneh ka Kangjeng Nabi encan terlalu zalim tapi harita cak pamarentah omongkeun wahai para ulama bahwa Quran ieu hadis bejakeun ditentang ku Imam Bukhari Quran qadim cak ulama hadis cak Imam Bukhari qadim adu argumentasi antara Imam Bukhari jeung ulama-ulama pemerintahan akhirnya menang Imam Bukhari tapi pan Imam Bukhari diusir memeh diusirna ditalian heula kana suku kuda diseret Imam Bukhari
Imam Bukhari nu kurang diaji teh barang cenul atuh meureun sagede kieu nya hulunya sirah dan lain sebagainya lepaskan usir kumaha Imam Bukhari ditanya tinggal nyebutkan Quran ieu adalah hadis geus ulah hese-hese aman manya tatap bae nyawa tarohana Quran kodim kula tanggung jawab di hareupeun Allah nu antak datang ka kuari mun Imam Bukhari hari taleeh meureun urang ge nyebutkeun Quran teh hadis tapi kulantaran Imam Bukhari tarohana nyawa kodim ulah loba omong titik datang ka kuari teger bae Islam teh sebab dimimitian ku pemimpin-pemimpin anu teger nyawa nyala tarohanana kuari mah sekupi tarohanana mulai sese Masya Allah batur mempertahankan agama nyawa diusir Imam Bukhari teh tapi ngajar bae terus kabelah dia lantaran teu kuat urut benturan-benturan batu leng-lengan Imam Bukhari ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi mun hirup abdi manfaat mangga nyanggakeun ka Gusti lamun abdi bagusan maotan bae abdi geletek maot wali mah kos kitu mamang ge coba bae ka di kamar ngadoa kos kitu Gusti abdi geus teu kuat jasa mayaran kreditan kumaha Gusti bae muncak Gusti paeh atuh paeh muncak Gusti hirup atuh abdi mah atuh hirup bae terserah geletek paeh modar sia ta jasa Imam Bukhari tuh kitabna Bukhari luar biasa diaji di unggal negara eta hadis teh tafsiran Al-Qur'anul Karim nu ngarangkum hadisna diseret make kuda di penjara Imam Bukhari teh eta adulah jeung Kiai Umaro Masya Allah dibaca aku kabehan kitab sejarah Imam Bukhari teh nu matak kakarak pagedrug saya ti kuari jeung kiai-kiai pamarentah no problem can sakumaha tah marasakeun bae ke azabna kumaha eta setelah eta diazab kiai-kiai eta anu maduan ka Imam Bukhari teh kiai-kiai pamarentah teh kabeh 90% kiai kabeh eueuh gairah hirup singkarannya bemoloto kiai zaman hari tinggal sejarahna Masya Allah nang saha eta nang Allah ulah sembarangan lamun wali dianiaya Allah awas anu bertindakna tinggal tungguan bae tapi urang teh maksudnya ieu mah nempo sejarah tiba heula Imam Syafi'i eta kos kitu pagedrugna terus kabelah dina Imam Malik pagedrugna teh jeung kiai-kiai pamarentah eta zaman baheula atuh komo kuari nu mancak geus masalah urang mah nyampaikeun bae engke ge loba anu ngomong pasti kalangan itu masalah geus sacablakna sungutnya anak los kajeun Allah engke anu maha uningan ulah sembarangan emang kumaha gitu cek ngana ieu henteu teu sembarangan nang mikir kuari mulai nyut-nyutan hatena ji kumaha sih tuh loba nu kaisinan kan kiai pamarentah loba nu kaisinan lebaran Senin geus musyawarah jeung syaiton ekstrim ka kiai-kiai Senin lebaran geus bubar pamarentah ngomongkeun Minggu teu kumpulan waktu tinggal masyarakat bae tat ieu kumaha sia bae tadi mah dikunci ku aing ge milu Minggu tetep boga ukuran ieu mah lain naon kudu boga anggeran sing hade ulah sambarangan hanya sekedar ieu naon tah di luar teh nyaman deui sia cek di luar ya sia nu sia Naya kafirin tenurut karena dakwah kangjeng terus ku Gusti Allah dibere adab naon adabna paila hese dahareun cai dibere teu muncul teu mancer asal cai eueuh bae ge kapan jajadian atuh teu jadi asal jajadian teu jadi bae ge atuh pare segala gandum eueuh nah dia miskin akibatna miskin urang mah kuari lamun negara urang panas ya endek sakali nyieun hujan buatan sabaraha juta ratus juta miliar
Tapi kapan di Qatar mah di Qatar saminggu sakali nyieun hujan buatan nya mah henteu teter duitna waras jasa pan di Qatar teh tapi jangan nyieun hujan buatan sabaraha miliar sakali nyieun hujan buatan tenang-tenang bae henteu songhek saeutik-eutik acan diurang ya 2 kali be nyieun hujan buatan cikupa dijual ulah sambarangan kan emang kumaha gitu matak diurang batu kos kieu mah teu bisa danana areuweuh bae jang nyieun hujan buatan jang masyarakat tapi nyanana leha-leha ka ditu pan bisa leha-leha aya duit sisa cenah sisa anggaran tolol meureun masyarakat loba nu teu dahar aya sisa anggaran otak diteundeun di mana otak masyarakat loba nu miskin bantuan tanu teu boga imah prak aya sisa anggaran tampiling bisa ku aing sia coba endahannya nyetir mobil nu mewah gas dasi kahandap ngangsat masyarakat anu teu boga imah di Jakarta nu dihandapeun jembatan bapan eta masyarakatnya ana eta bupatihnya ana pan eta teh camatnya ana atuh mantak naon pangieunkeun di imah prak aya sisa anggaran cenah mending mun leutik mah sisa anggaran teh saeueuh coba eta nu pikir deuk ngurusan masyarakat apa deuk ngurusan naon coba. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti, sesak napas. Ceknya nantu, tuh kiai teh mikiran gitu, ka sesak napas. Geus aya sesak napas aing dibikin ka sia supaya sia nu sesekna lah. Tadi kumaha teh mun make otak teh sisa anggaran segala pake hura-hura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang-orang yang memakan sisa anggaran. Aduh, tapi gula lucu ya. Datanglah dulur kula di Jakarta. Nya nomor di pusat, ya nomor di pusat. Ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol nyaritakeun sisa anggaran. Berapa emang sisa anggaran Tangerang? Sanu ku kula dibejakeun. Oh, kok kecil ya? Kecil itu sebetulnya sisa anggaran seharusnya sekian. Itu kecil termasuknya cenah. Kiai, sial beureunana. Sakitu kecil keneh bae eta. Jadi berarti geus sarwana blon, geus ya ulah ka imah aing deui geus. Orang sarwana itu dulur tinggal dulur orang kayak sarwana mah kos gitu kecil itu sebetulnya seharusnya mau tidak segitu sebab pendapatannya segitu ya nanya pendapatan Tangerang teh sekian sisa anggarannya harusnya sekian itu termasuk kecil itu nggak ada apa-apanya itu tangkorak sih kemarin kula apa pengalaman ngobrol jeung dulur kula ulah disangkain teu boga dulur di luhur boga tuh aing ge sakadar lebaran setahun sekali banyak lagi osok nyama itu tenang lah maksudnya tenang kurang tenang informasi ya aduh lain dulur kawau bae teu boga kula mana dulur sakarolah teu naon tah lain kawau menyasa bae eta nah iya kafirin teh disiksa ku Gusti Allah amari diberi gempa ku Gusti Allah disiksa diberi angin wari Amerika kena angin beliun Cina gempa amari Iran gempa wah terus-terusan nih ku Gusti Allah teh sing hade lantaran Allah teh geus benci jasa terhadap manusia anu geus teu ngaku kana kapangeranan Gusti Allah si hayang nyaho bahwa aing pangeran ya di luar aturan sia digidegkeun dunia ngan gideg doang malodar jelema yo ngaku sia aing pangeran hitung ku sia coba aing hitung make hitung-hitungan teknis sia padahal berarti atuh aya nu ngagidegkeun aing eta ditakos kitu tacak Gusti Allah nah sia geus bangkawarah ka aing ku aing sia dianginkeun hitung ku sia make ilmu peranginan. Emang ayah kiai? Ayah di mana? Di Pangodokan. Pan di Pangodokan eta paranti niupan nang neng nong nyieun golok teh ka ditiup. Teh eta peranginan ngaranna. Aduh. Ayo. Ilmu geofisika turunkan ku sia. Di luarnya ieu mah cenah henteu ka data, henteu ka deteksi. Berarti atuh aya pangeran aing nu niupkeunana. Sadar atuh sia pangeran teh lain batu lain kayu. Aing tetep bangkawarah henteu bae. Geus digempakeun geus, dianginkeun geus. Nah, sia ku aing dipailakeun. Hitung ku ilmu pertanian sia. Hayo, dihitung make ilmu pertanian tetep bae. Ayo kucurkeun ku sia cai.
make sekeras tenaga make aturan teknik ternyata paila terjadi nang saha mailakeun otak sia datangkeun tah berarti teknik sia geus dianggeuskeun kabeh tapi tetep bae paila nang aing percaya tuh sia teh ka aing bahwa aing pangeran titah kos kitu tah ku Gusti Allah tapi tetep bae ini adalah kejadian alam tolong teh dirantai habak teh jelema Masya Allah, tak urang mah aing maca Quran mah tanya ti Allah tegoran. Eta keur carita secara nasional, secara keseluruhan, secara berjamaah, secara perorangan sarua. Secara perorangan sarua, wah, ieu mah urang boga gaji luar biasa, meuli mobil mewah. Aya nu menta-menta ribet, tutup lawang. Ribet aing mah. Tengah hiding aing keur istirahat keur naon lain embung aing merengan ribet cegeuna teh waduh ayo ragat urang ka ditu ka Cipanas teruskeun urang ka Bali terus aya nu nanya tutup kacana puyang aing mah nu nanya jelema cacah bener mararanya aing Bangkawaran teh Bangkawara eta tetangga urang kana eta nu jadi DPR teh DPR Golkar berangkat naon kahayang dibeli walah kadaharan inumun kadang-kadang aya mabok sagala make obat sagala sebab atuh ja hiburan teu make mabok ba atuh lah eta mah hiburan naon eta mah hiburan TK atuh hiburan TK atuh hiburan mah kudu make mabok sagala atuh mah kudu make zina atuh awe nu di imah mah atuh sarua jeung nyekelan balon nanaonan atuh ganti atuh jaloba atuh di Cipanas sadaekna di Bali mah komo atuh hayang nu bule datang ka nu hideung leteng aya atuh kakarak hiburan atuh pan kos karitu eta hiburan teh emang kumaha gitu nu mantak babagi mama mau kemana hiburannya ngende babagi mama mau ke sana ya bapak mau ke sana eta teh geus babagi geus disetting atuh si ieu jeung si itu si jeung si itu kos kararitu eta pengalaman kerja di pejabat teh kos kitu eta aduh, Masya Allah, batak ayo bating-bating dayang deh lah. Masya Allah, Masya Allah. Cina pan kiai kos gitu ngomong na, atuh mantan pejabat pan dongeng ka aing. Kuari ge ngaji jelema nangan meuli bejakeun bae. Sabaraha mantan pejabat tinggi kuari di dieu ngaji, lain lalagan, kakula bebeja. Jangan kasih tahu ya Pak Kiai bahwa saya ngaji. Sanduk mereka jauh aja. Moal. Udah saya ngaji aja nyana dongeng waktu keur baheula jadi dandim nyana dongeng baheula keur jadi polisi cikeneh kamari ieu aya 3 poe mah nyaritakeun nyana lalakon jadi polisi aduh kiai cenah ulah mun boga anak ulah jadi polisi kunaon gitu atuh polisi teh ya nangkepan nu maling atuh malingan polisi sebenarnya eta cak polisi eta ji atuh bisa disangharepkeun ku ari polisi da kukura tah ya itu kan moal menjaga kondisi dong etik atuh aya kode etik ngan ieu carita kos kitu jadi geus lain rahasia di urang teh kos kitu Masya Allah nah ieu hiburan je cak Gusti Allah teh cak Gusti Allah sia kakarak dibere jabatan sakitu jeung harta sakitu mun pejabat atawa mun pelimbah kakarak sia dibere dagang limbah sakitu aduh geus macem-macem segala mabok segala zina wah ditegor ku Gusti Allah awas ya ditegor ya ku Gusti perorangan ya nah tak dibere gering uyang teureun lalanjung teureun dibawa ke dokter rongsen teu kapanggih panyakitna scanning teu kapanggih panyakitna terus sabaraha juta geus 10 juta diopnam di dinya cek dokter panyakitan cak Allah teh kerahkeun tenaga dokter ku sia ilmu kedokteran ilmu ketabiban kerahkeun supaya sia inget bahwa pangeran teh aing nu mere panyakit nu teu kadeteksi ku ilmu kedokteran supaya sia tawadu di hareupeun aing percaya geura ge bahwa aing nu ngatur sia awas sia lamun can percaya dimodaran sia ku aing ayo geura gua ari geus ngahenen geus kising dirinya geus kiih dirinya masih keneh encan keneh ka Allah keneh bae endahan do dokter Singapura
Singapura pan abah mam masih kena loba duit itu miliaran ke Singapura scanning di Singapura. Oh penyakitan kena baik. Jerman naon haji Jerman ka Jerman siapa haji Jerman marah gering ka Jerman aing itu supaya ulah paeh aing. Iya hayang nyahokeun panyakitna doang ge hese hayang nyahokeun panyakitna. Abeh dokter bisa ngobatan pan dokter teh teu bisa ngobatan can nyahoan panyakitna mah. Ai geus kanyahoana, ieu deh nyeri huntu. Aya obat cek dokter. Naon dia? Dagorin. Geus. Kan ngeunaheun tah mata kos kitu. Nah, ieu mah ieu. Can kanyahoan panyakitna hese atuh dokter ge. Masya Allah nges beak sabaraha miliar encan cak Allah teh lain kudu kitu sadar gerage kerakeun ilmu kedokteran ilmu ketabiban ayo moal bisa aing nyeun panyakit nu moal kadeteksi ku dokter-dokter aing mangan sakadar sia supaya lemah percaya gerage aing pangeran aing nu mere panyakit ka aing gerage ditakos kitu tah Nusa bener ikir cerita perorangan, cerita secara keseluruhan, sarua baik. Nah iya ayat. Falaula ilja'ahum ba'suna tadarra'u laula tadi dia asub kana fi'il madhi laula ta'asub kana tadarra'u kapi saheulaku ilja'ahum ba'suna henteu naon geus di mana laula tadi dia asub kana fi'il madhi maknana eta adalah makna taubih wa tandim berarti ngamemeleh kos kitu tah di memeleh tadi mun teu dikodok heula moal kaharti mentak dikodok heula guriwal bangkong kodok heula tuh bahasa ge bahasa Al-Qur'an atuh leutik kana make alfiah saeutik bae make bilaga ya anu kurang pernah diaji bae jadi kakodok jadi boga kode-kode maca kitab teh geus lamun urang nyaho kana alatna mah bacana kos kieu kemudian atuh ayeuna mah engke kitu bilagahna kos kieu langsung ieu teh patali jeung naon usul pikihan jadi kan ngeunaheun maca kitab teh henteu main dredeg-dredeg ditarjamahkeun awas ya ngahartikeun Al-Qur'an biro'ihi silakan asup neraka sia man fassara Al-Qur'an biro'i fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema ngahartikeun Al-Qur'an make polola sorangan siap geus ka neraka jin baca urang mah make tafsir bae ngeunaan kodok cara tadi ngodok mah jadi maknana tahu be tuh jadikan kaharti teh lamun geus kana makna berarti tina naon gitu ngaranna tina nahu panahu mah ngan sakadar maca geus lamun aya makna taubeh berarti eta teh maani geus dua tah ilmu di dieu ngarangkep tuh luman teh lamun ngajina kakarak 5 tahun can bisa Mas Antren di mana di anu geus sabaraha tahun 10 tahun kaling ge masak can ngerak masak teu ngerak sakieu meureun ukuran caina teh bongkar masalah mancan bisa 10 tahun mah mandak pernah aya murid abah di dieu almarhum murid abah pinter jasa santri ajun dek balik dek non gitu ngaranna muka pasantren ulah waka cak abah teh ulah waka sia minimal 15 tahun bae cak abah mah henteu lah cenah kula mah kuarin dek ieu bae lantaran kawin jeung anak kiai ulah waka eta lamun cara bibit can kolot mun cara bibit can kolot bibit ngora atuh moal kuat ge dina buahanna rentul potong tuh nu mentek teh cek abah ulah waka tapi jangan maksa tuh abah mah ngadoakeun bae cek abah mah ulah waka lanan tahan bae dek di dieu teh dek di mana ngolotkeun ilmu 15 tahun bae cek abah teh tah pinter jasa terus kula ge ngajami lah dinya moal dibejakeun ngaranna hirup keneh soalna jelemana hirup kene ngan ku ari geus muzab-zabun teh pamarentah lain kiai lain ustad lain calo lain tapi pinter jasa kula ngaji amil pernah dinyana ngajieun Bandungan di dieu pinter bahkan titah nasrib di dieu ku abah almarhum baheula pagahan budak baheula mah kos kitu tah nasrib eta 10 tahun di dieu cak abah ulah wakal 15 baheula sia ngora keneh sia ilmuna maksudna ngora kena kolot maksa kawin jeung kiai terus nyen pondok lalu rame sakedeung tek eueuh
aju ceramah ke aju henteu aju ka belah dieuna kitu jadi calo aju gede hutang meureun atuh gua ada kos kitu keur zaman aya abah keneh ge geus kos kitu cak abah ge keur ieu ngaji heula eta aya kos kituan tah ilmu Allah teh ai can kolot ngora mentak loba santri nu geus karolat eta ngolotkeun ilmu itu pokoknya mah nyawa kolot jangan gitu bagus pokoknya mah ji lain lalagan tanya Haji Makmun di pondok main boga anak hiji boga anak dua lain tuh bisa ngaji lain tenang bae lain tuh bisa ngaji itu mah kos gitu geus pokoknya hayang di pondok bae emang kurang tadi aku kurang lembur ngolotkeun ilmu aya bahasa kos gitu bisa ngaji budak keneh budak teh ilmunan can kolot ulah waka geus diolah heula maksud titah cicing teh deuk diolah lain sa cicing-cicingna tah ieu jang istiqomah tah ieu ku sia gawean heula kajeun teu ngaji ge ngaranna ngolotkeun ilmu tah nyana teu paham kos kitu teh tah geus ngorake ne peunggas potong malam aku mah kacabut jeung akar-akar geus lain potong deui potong onang sirungan deui ieu mah kacabut ieu ngaji ka mana sih nah iya keur carita taube hartina ngameleh hei siap wahai kapirin khusus baheula kunaon atuh make henteu DP ka Gusti Allah falaula tadrau ai hala tadrau kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah henteu DP ka Gusti Allah atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah iljaahum ba'suna ketika datang ka maranehanana siksa eta teh datang siksa tetep bae teu tawadu ka Gusti Allah pan goblok bin tolol sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng keneh pan tolol kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ke Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah heh endahan la walakin qasat qulubun endahan beuki parah eta kateuasan hate maneh teh palam talin lil iman henteu condong teu leuleus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun setan kuari menghiasi ka eta kafirin khususna umat nu baheula oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin ya dihiasi ku setan ma kanu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nyana maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nyana teu daek iman eta pan bangkawara bae sang bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceulik keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana teu satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan atuh terus bae nyana beuki kafir bae ieu ge ieu keur secara ubat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae perorangan ge sarua bae berbaring di rumah sakit gas dinasehatan kukolotna tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagas sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol tak kolot lain nurut pan kakak di hatena tolol goblok endah jadi MZ di dieu eta goblok pan eta lain nurut tak kakolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewa sup bae ka jero hatena hei kolot mah kolot bae eta mah keur nyap-nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ya kuari kerja obatan geus sosok ada ngomong kolot mah kos kitu bawel
cacak setan itu siapa geus ulah wakeureun engke mah mabok deui bae tuh loba kene duit babaturan sia nungguan ditu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah geus kitu tah hiasan setan nyana ngomong tah ka pamajikan abah ulah kena ka dieu gandeng nang satah pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura tah eta ngaranna bagus dah babaturan nusuk salat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit geus ngomong kos itu ngomongna sekarang nasehatan segala naon santepkeun bae lah kolot-kolot nu modar teh heula abah bukunya anu gering eta kan eta kosat kulubu teu satena tah yol aya kiai kadinya datang sakampung ieu ngalungnyana ge tokoh aju dinasehatan nah Pak muriang bogoy sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sakjero hate sia deui nganasehatan aing tolol nggak besuk bae cek dia teh teu kudu nganasehatan ge nyaho setan kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh ja kiai di jelema keneh ulah sok didaenge omonganna atuh nyana mah nyana urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia setan anu ngaramekeun dunia ji atuh tenang bae kamari ieu aya 3 keajaiban dunia nomor kahiji di Amerika di ditu nomor kadua Borobudur nomor katilu di Australia kaopat teh sia cak setan teh sia teh termasuk keajaiban dunia mabokna kuat sia mah babaturan sia lamun sia keur mabok teh waduh mujina luar biasa sia mah marah telehna kuat biasa geus hebat cak setan teh geus dibaturan ku aing nya geus ulah kena ka dia habak teh kiai nu sok ngalayan sia teh gandeng sia kos kitu bebeja ke pemajikan kiai ulah kena ka dia bangkalan wa zayyana lahum syaitan ketika orang teh bae judi begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit pansen motor mio mah batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng bae geuh masalah geus atuh mah kan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor nya mobil pan aya keneh apaan sapake tarohan habok tarohan tuh ku ari keur usim calon lurah pake tarohan ge teu nya atuh eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy tuh cenah naon kos kieu harta sia loba keneh jual habek sawah pake tarohan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain jang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan kuari sia loba atuh geus hatu teruskeun cek setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara sia jawaraan abeh bebeneran jawara ih atuh hebat pan julukan eta geus jual itu sawah pake meuli mobil tarohan di habek heuh nya wa zayyana lahum syaitan eta kos kitu teh setan teh eta setan teh kos kitu jual pamajikan geus cerepeng lo ngomong aing mah deuk ka Karawang jual tarohan deui eleh deui teh geus gagoler ku aya jual jualan cak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunanan moal bebeakeun loba omong ke geus sugih deui atuh sepira harta sia harta mah kekal tatalan draga cek kolot baheula ge atuh keur aya keur ujug tasawuf teh budak loba mah teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh ke geus sugih deui urang cak setan teh gampang harta mah atuh pokona mah salira hirup bang kege dibere ieu hayu ku ari mah tuh mentaan bae heulangan aju judi deui jabatur ge baheula nu sarugi eleh judina ajupan mentaan jauh masalah atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh geus masalah geus urang-urang itu nyana-nyana geus kitu bae sih wasayyana lahumus syaitan nu zina kitu keneh zina sakali merenung aduh aing dosa gede cek setan teh kakarak sakali itu mah bahaya no lain deui rasana. Sama kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae.
Jadi itu dah deui. Dibere seuri panu bahenol na teh ngadak-ngadak. Ja setan paan. Beres senyum. Aduh nya. Diajak deui 2 kali rada merenung deui. Aduh aing 2 kali ya. Karak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel. Sia mah karak 2 kali ge geus merenung kos kitu FSMR sia mah jadi jelema teh. Tuh, deuleuh tuh orang Lampung putih semampai. Murah deui. Murah. Ya ojol jeung baso Malpinas coba ge ku sia. Wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'malun. Ya Allah teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan. Kredit kakarek sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan ku sia selama 3 tahun jauh masalah nucuk kiai di haram-haram teh aja siapa masalah pangguna nangeunaheun jasa pake ngaji pake ka pasar geus kredit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya nangarenung oge nya oge nya bebeza kam siapa majikan nah mana ngeridit bega ieu mulus lah ngeridit ge pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah haram ja haram-haram ge urang mah lulus ja lulus eta atuh masalah ja tungtungna pake ngaji ka Cilongok keneh bae itu masalah ja atuh kiai mah kiai urang mah urang atuh ya atuh sabodo kakak atuh pan nu ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngeridit teh jang urang atuh ke hiji ngeridit deui cak setan teh terus bae ngeridit sampai paeh engke barengan di neraka jeung aing oh nya atuh dia mulus ya tuh setan wa zayyana lahumus syaiton nyaho manyaho kredit haram tapi wa zayyana lahumus syaiton nyaho manyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren teh bagus tapi ngajukeun proposal wa zayyana lahumus syaiton endahan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge tuh majelis atuh letakan ku sia majelis nu ngajina eueuh majlis tinggal majlis kusia hayu dicetan bae majlis gua ada jasa majlis teh 20 ke 20 aya nu geus nangan 10 ji teh otak pikir tah akibat make saluran dana ti pemerintah mah cokot bae kajalankeun kagonggorongkeun aya indeuk mah ulah pake majlis Masya Allah kuari bagus jasa majlis aya nu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui di dinya boro nundutan kih didinya ayo coba ku sia ya Allah ya Rabbi tah pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam atau emang meujeuna jadi peternakan ayam ge duitna ge peternak teman tah eta teu kapikir tah setan atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam nu ngaji onam penting mah bangunan geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadangena kiai hebat pesantrenna hebat majelisna hebat cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton ma kanu ya'mal ieu diterjemahkeun hiji-hiji mah jaheuh nya keur di dieu mah jaheuh nya ka imah atuh deui ngaji jadi gading nya heran aing ikir carita wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun terus bae setan Masya Allah ngailah ditegur ku Gusti Allah melalui siksa baik secara umum maupun secara perorangan endahan beuki bangkawarah bae walakin qasat qulubuhum endahan buah telas hatena bahkan terus mengikuti hiasan-hiasan bisikan-bisikan syaitan eta kakarag tadi make nahu dicampur ku ma'ani lamun urang make usul fikih saeutik artina make usul fikih teh kieu ieu teh aya hukum di dieu teh hukum teh ngaranna muqtadi teh nunita geus di mana-mana aya muqtadi eueuh mane wajib ngamalkeun muqtadi wajib teh ngamalkeun muqtadi urang mukallaf kemudian sehat jol waktu salat muqtadi ngaranna teh wajib ngalaksanakeun salat parentah muqtadi teh
begitu dek salat jol bae mane ngaranna kudimal mane iza tamal muqtadi wal mane kudimal mane ulah salat lantaran aya mane satungtung eueuh mane wajib bae ngalaksanakeun salat mun teu salat disiksa ku Gusti Allah. Urang diondang gitu hajatan tita hadir muktade ngaranna satungtung urang teh ya imkan ka ditu sehat boga duit jeung lain sebagainya begitu datang ka waktuna poe Sabtu hajatan muktade datang wajib urang datang ka ditu satungtung teu aya mane barang didenge-denge di dituna aya organ tunggal mane ngaranna izal tamal muktade wal mane kudimal mane ulah ka ditu atuh ulah kieu sakalian lah bayar organ tunggal eta pendelon takos kitu tah sakalian cenah aya orkes di Jakarta bejana mah aya ting-ting cenah disakaliankeun eta teh bahaya muktade jeung mane muktade terus bae teh ieu ge aya baksu ngaranna muktade tanpa mane di mana aya muktade berarti di dia teh wajib ngamalkeun tadarru lantaran eueuh mane asup takabab usul fikih ieu keur carita lamun di usul fikih geus wajib DP ka Allah lantaran aya nu nitah DP-na nurut atuh ka Allah naon lantaran aya baksu siksa tah siksa teh sebagai muktade ngajak kana nurut ka Gusti Allah iman atuh sia ka Gusti Allah ja eta teh siksa teh lain buatan manusia lain buatan makhluk eta teh panegor ti Gusti Allah tah muktadena aya kunaon teu iman tah eta ketika aya panita kemudian tadi dilaksanakan nah siksa Allah bakal turun deui sing hade tah takos kitu urang dititah salat eueuh mane naon teu salat awas ya mun teu di dunia disiksa di akhirat disiksa ieu ge iman atuh sia lantaran geus ditegur ku Gusti Allah aya muktade teh tanpa aya mane kemudian terus bae manehanana ieu kafir ieu bangkawara awas mun teu di dunia disiksa di akhirat mah geus jelas. Masya Allah ta'ala orang kos kitu tadina hukum-hukum teh ieu muktade ieu mane ketika aya muktade dideuleuh heula mane eueuh ieu mah atuh wajib imalul muktade geus wajib iman ka Gusti Allah wajib pasrahkeun ka Gusti Allah wajib DP ka Gusti Allah ketika orang ditegor jol aya gempa ulah bae sabasa kali ngomong ieu kejadian alam haram sia ngomong kejadian alam profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana tah nu matak rada panjang ge yeuh loba pembahasan kejadian alam ani manyun kitu meunang tah aya mentara aya muktade wajib tadarru lalu urang ngodok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kedua teh jelema engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor nu nyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren talian kurate goblok sia ye sia teh ngundang-undang siksa deui di talian sia ku aing goblok sia kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah cara Gus Dur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya dek muktade nyana make ieu tah udah kejadian bukan kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik nyaritakeun kejadian alam eta make bau sungut tah makos kitu profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu kodok kurang tuh cekel guriwal bangkok encan dimantekan disimpulkeun make mantek tadi ge geus ngan dikodiahkeun jadi engke ngaranna qaidah ngaranna tuh jadi ti mimitinahu dihijikeun jeung bilagah maneh dicokot make hukum ukul fikih timbullah muktade eueuh maneh jadilah ke kesimpulan qaidah kuliah mantek ngaranna geus teu kudu ngomong-ngomong ya aing jago mantek praktekeun ku sia tampiling sia ku aing teu kudu ngomong-ngomong aing jago nahu bongkar ku sia masalahna kitu bae sih ulah sok aju ngaiklankeun sorangan aing hebat atuh buktikeun bae heulanan takos kitu tah ulah sok dipromosikeun ilmu mah hayu bae
caritakeun bongkar keke kanyawan jaheuh hatakarak datang ka falaula izja'ahum ba'suna tadarru geus sajam leuwih encan datang ka anggeus ieu teh geus datang ka anggeus tadi pan 2 piring geus kekelitrikan deui geus lain geus leuan jam bae kiai kebal teuing kiai kebal tah kumaha aing bae sada jadang kalohor ge kayak cerita ieu nu mantak dibahas ka dieu ketika aya teguran ti Gusti Allah ulah didengikeun tah nu ngomong-ngomong kejadian-kejadian alam jawablah make ayat ieu teh wajib tadarrut teh hartina DP langsung ka Gusti Allah keun bae sebab saha atuh anu ngitung make teknis eta gempa saha anu ngitung angin saha anu ngitung paila hitung-hitungan anak berarti cak Allah mah aing atuh tadarus ya ka aing ulah make kejadian-kejadian alam awas ya diturunkeun deui sia ku aing tah wajib geus ulah ngomong-ngomong kejadian alam maka urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta hampura kabehan dipimpin ku kiai supaya istighfar nasional, tobat nasional. Di mana? Di Senayan. Kiai nu mingpina Kiai Golkar dibayar ku presiden tambah siksa sia. Tambah siksa kajen ku kumaha ge. Tobat mah kudu ikhlas ulah main bayar-bayaran kos kitu. Ieu mah sagala rupa dibayar kiai teh masyaallah disoekeun sungguh teh sia ku aing. Pajar mah aing nyan we. Terus dina heuge masalah teh falaula yaja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum tapi tambah we teas hate wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya inget ka ucapan Tuhan Syekh Abdul Qadir atawa cek dina ihya akur ta bahasana ilmu mah kalmai al ilmu kalmai cai ilmu kos cai kumaha kos cai di mana-mana hujan rek disesep ku tatangkalan kumaha tadi sesepna terus tangkal buah nyesep tangkal jambu nyesep karena cai hujan teh tangkal bernuk nyesep tangkal nu aya buahan teh naon ngaranna kitu jeruk nyesep tangkal anu pait teh naon gara-garana tangkal nu pait paria tangkal nu parait nu mabok teh naon gara-garana nu mabok teh nu mabok anu sia teh nyaho teh nyesep kabeh itu siga deui ilmu teh kos gitu guys kuari disesep hujan sekaligus ilmu tah brek murni hujan bagus hujan kuari disesep ku tatangkalan ketika disesep ku tatangkalan buahna buah darmayu jadi amis buahna buah harum manis jadi amis buahna pokok kiong leuwih amis disesep ke jeruk seungit disesep cai eta teh kitu ku kalapa jadi amis bagus kuari disesep ku paria disesep ku pari hujan mah eta-eta keneh jadi pahit. Kuari disesep deui kudu leuwih pahit. Antawali jadi leuwih pahit. Hujanna eta-eta keneh. Hujanna eta-eta keneh caina eta-eta keneh kumaha nu nyesepna. Maksudna kumaha eta cak Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cak Imam Ghazali. Ketika ilmu turun tek disesep kudu handap asor tambah asor. Tambah manis jelema teh tambah ilmu tambah indah tambah nikmat tambah ilmu ketika diterima ku jelema nu bangkawa takabur tambah takabur ieu urang ngadanyakeun ngeunaheun sote lantaran urangna boga tawadu ngeunaheun coba didanyakeun ku nu kiai nu ngalawan ka kula baheulananan nu teu akur jeung kula nyana ngadanyakeun mah ngadanyakeun di kajawan sial tak kiai goblok tak kiai tolol padahal nyana ngadanyakeun di mobil kanyawan ku aing ngadaengkeun nyana di mobil ieu kuari di radio ieu. Teu masalah sih, kege balik sorangan nyana. Beneran kudu lain lalagan ngadengekeun nyana di mobil, gergeteun ka aing nyana. Kiai eta kiai mung kadeulean beungeut. Ya teu masalah. Gereget colo, teu aya tuh di ditu tuh, di deukeut kali. Beneran aing lain lalagan. Ge, emang teu kadeulean ku aing.
cakna teh bohong tambah takabur. Eta kakaraku kiai anu anti, anu ekstrim, anu pesimis. Eta teh ngadengkeun mangadengkeun ngan ngajebian. Urang nu ngadengkeun penuh dengan hati nurani. Tawadu, tambah ilmu, tambah nikmat. Tambah ngeunaheun pengalaman urang jeung wawasan urang. Dengekeun kudu takabur. Anu tadina ngalawan, anu anti, nyana geus kajebian sia detalu siapa ieu. Cak nyana mun didengekeun kudu munafik bisa gedengen eta, geus leuwih kieu bae. Kiai nu tadi mangan perep dong, munafik mah kampak. Munafik mah kampak. Kadengean ku kafir, urang nyaritakeun kitu. Ye, di bom atom sia kuai. Eta elmuna eta kene kumaha nu nyerapna. Masyaallah eta Tuan Syekh Abdul Qadir penelitianna datang kadinya. Ahli pikir Imam Ghazali penelitianna datang kadinya. Satu hujan kumaha nu nyerapna, satu ilmu kumaha nu nyerapna. Elmuna eta kene, hujanna eta kene. Disesep kuno bubuahan amis tambah amis, disesep kuno kekembangan seungit tambah seungit, disesep kuno pahit tambah pahit, disesep kuno mabok tambah ngamabokkeun. Masyaallah kaharti jasa. Ialah seorang waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang waliullah Hujatul Islam Imam Ghazali nyaritakeun tentang ilmu persis kos hujat disesepna sakumata tah ieu ge ilmu turun bahasa eta didengekeun ku urang mah nu tadarru tambah ngeunah, tambah wawasan, tambah unggut-unggutan datang ka nunduta. Didengekeun kudu itu bangkawarah tuh malah embung-embung teh hayang aing mah padahal banyak lagi osok ngadengekeun tah aya nu mawa rekamanana. Embung ai datang maka dia teh ajang ngamusuhan tapi jangan butuh ka ilmuna paneta naon eta nu geus kitu tuh emang eueuh aya masalah sih kula masalah ieu keur carita doang emang kitu dicaritakeun teu dicaritakeun ge ieu mah kitu ieu mah keur nyurah ban abeh ka harti ieu mah keur nyurah tanpa aya intrik naon jeung unsurna nanti mah keur carita ayat ieu teh kos kitu tah ieu mah keur carita kadenge ieu mah kudu ekstrim tambah ekstrim kadenge kudu inkar tambah inkar kadenge nu belueun ka kula tambah belu tadi mah kakarak hiji belu dong mah belu anu resep katanya resep tambah resep atau gitu bae eta mah ieu mah lain omongan kula omongan Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun omongan Hujatul Islam Imam Ghazali seperti kitu kakarak saayat budak pala manasu wallahu alam.